Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya, mitra kaum dangu sadaya. Tepang dangu deui dina padaran acara dongeng enteng, urang bakal neraskeun deui hanca dongeng anu katunda, anu judulna Rambut Kasih. Ieu dongeng teh biasana Aan Merdeka Permana. Dina judul Rambut Kasih. Rambut Kasih. Rambut Kasih. Rambut Kasih. Bapak sia si udakara anu mingpin eta pasukan kapan nepi ka nemahan pati ku sinatria pajajaran anu katelah Ki Ginggi ceuk Ki Jongjo. Panutan diri Suranggana ukur ngahuleng ngadenge caritaan guru Nabi teh. Jadi nah hati mana atuh Arya Perbangsa apal kana taktik tempur pajajaran teh. Ceuk Suranggana lir nyarita ka sorangan. Ditanya kitu teh Ki Jongjo mah henteu bisa ngajawab. Kajaba manehna teh jadi nerangkeun ngeunaan taktik tempur pajajaran teh. Ceuk manehna pasukan bela mati pajajaran anu jumlahna 1000 urang teh boga taktik tempur lobana 2 welas rupa. Salian ti anu katelahna asu maliput, oge aya taktik tempur anu katelahna bajra panjara. Aya oge merak simpir, makara bihwa, suci muka, lisang bihwa. Oge taktik tempur ngaliga manik, babah buhaya, cakra bihwa. Taktik tempur gagak sangkur, luwak maturun jeung taktik tempur anu katelahna kidang sumeka. Aya taktik tempur anu ukur dipigawe ku sorangan, tapi aya anu dipigawe kudu dipigawe ku pasukan anu jumlahna loba. Lamun sia kungsi teu bisa ojah dina nadah kepungan urang pajajaran contona, pasti mareneh teh ngagunakeun taktik tempur asu maliput ceuk Ki Jongjo. Nya, kami kungsi eleh ku hiji kepungan Ki Guru. Ceuk Suranggana nginget-inget pangalaman anu geus-geus. Kituna teh diterangkeun cara jeung gaya eta kepungan. Suranggana nerangkeun yen dirina kungsi eleh dina kepungan disisieun balai kambang. Puluhan prajurit Raja Galuh nyieun kepungan kekep bari ngagunakeun bandring jeung cangkalak. Salapis hareup marupa pasukan cangkalak jeung salapis tukang marupa pasukan bandring. Pasukan bandring tugasna ngadodoho deuk ngala nyawa ku baledogan bebendul bandring. Ari pasukan cangkalak tugasna nyangkalak awak Suranggana ku ngalungkeun tambang-tambang wedel. Geus aing paham. Nya eta nu katelahna taktik asu maliput teh ceuk Ki Jongjo megat omongan. Ki Jongjo ungguk-unggeukan bari saterusna mah geus ngahulang deui bari nyangheuy dina jaruji besi. Anehnya tisa si Arya Perbangsa apal kana taktik tempur pajajaran. Pokna nyaritas meureun hiji-hijina jalma anu bisa ditalek mah taya deui walti aki kami Arya Damar Ki Guru ceuk Suranggana. Ki Jongjo ngareret ka gigir, di mana dumukna aki sia teh ayeuna jalo ceuk Ki Jongjo. Ah deukeut we di palbadinya ceuk Suranggana. Teu nyangka sacongo buuk oge yen Arya Damar anu ditundung diusir ku urang Cirebon teh luntana mah teu jauh-jauh teuing. Malah mah nampe we di dinya keneh. Karawaikin eta. yakin jawabannya arep nyusul kan semangkat dikit karo rombongan. Rombongan para gening maka bisa aman kitu nya. Padahal aki sia teh bareto loba anu deuk maehan. Sabab urang Cirebon asa diwiwirang ku talajakna anu mawa karep sorangan. Ceuk Ki Jongjo. Jiga nama aya nu ngilungan nya meureun ku urang dieu we. Ku urang dieu keneh walon Suranggana rumenghap.
Hayu atuh urang tepungan ake sia jalu ceuk Ki Jongjo deui. Suranggana ngareret lain teu percaya kana kemampuan guruna. Anu kaliru jigana geus tepi manten ka anjeunna. Atuh angot pan aing mah geus digujrudkeun arek ngajorak tur arek ngakalakeun Kanjeng Panembahan. Lamun urang nepungan teh ukur bisa ku jalan kapaksa, ku jalan papaksa, ku jalan norobos. Kana tangtu urang beuki dituding teu bener ceuk Ki Jongjo. Jadi kumaha atuh urang ayeuna? Ceuk Suranggana. Sareng tangwis dipait tangwis gumelaning tengah buana pancatengah. Nya akalna urang neangan bebeneran di luarin karaton. Hayu urang talung tik di luar heula. Mun geus kapanggih buleh hideungna, kakara urang tepungan Kanjeng Panembahan tembal Ki Jongjo. Atuh arugeus kitu mah Ki Jongjo teh luak lieur neangan bongohna. Kaayaan teh geus janari, geus deukeut ka janari. Anu jaga sanajan masih katembong jalag jelek oge angger kapanggih yen sabenerna mah maranehna teh geus kacida cara peuyeunana. Sanggeus kanyahoan para ponggawa teh lolobana mah geus lalungseun pisan Ki Jongjo gewat diuk sila bari sidakep. Kituna teh bari mapatkeun ajian lalaunan. Jurig tunduh sing mawa tunduh, jurig capek sing mawa capek, poekeun matana torekeun jelina. Napas putih celak putih, napas hideung celik hideung, sirep sirep sirep, sirna sirna sirna, puah puah. Hayu urang keluar pokna bari cengkat. Teuing kumaha carana nganyaho-nyaho tulak teh geus melengkung bingkang. Atuh sabatae maranehna dua anting kulunu kaluareun jaruji beusi. Duanana ngatayap lalaunan ngalengkahan sela-sela ponggawa anu pasoleng krah teu obah-obah. Paraeh kitu Ki Guru maranehna teh ceuk Suranggana. Nyaos ya. Nanti iraha aing ngawaras ya supaya hampang leungeun ngumbar telengas ceuk Ki Jongjo. Ku Suranggana disidik-sidik rada nompo kana beungeut salah saorang ponggawa. Ih geuning lain kojor tapi keur ngaguhar hees. Eta we adaina mending ngadara-adae kana gadona. Disirap eta teh Ki Guru. Suranggana geus tumanya deui semu hare was-was. Lain disirap deuleu. Eta mah bakat ing ku capek jeung tunduh we. Nyaku aing dipepende. Atuh beuki ngaguhar hees tembal guruna mesem. Di pakarangan gedong balewatangan kabireungeuh aya sabubuhan ponggawa anu rajeg tapi bari nyarande kana kuta. Sok atuh Ki Guru mapatkeun ajian deui lah ceuk Suranggana. Nyaos ya keun bae antep cenah kitu. Tembal Ki Jongjo bari belesat ngajeleng ka luhur-luhureun kuta. Las jiga leungit. Horeng guru namah geus aya di luareun benteng. Suranggana oge nurutan ngajeleng ngan manehna mah henteu bisa sakaligus tapi nyong colo heula dina luhureun kuta. Geus rurat reret jeung neangan tanah anu datar ka karawani ngajeleng ka handap. Di tempo teh guruna mah geus jicir jauh. Atuh manehna oge kapaksa jicir nyusul di tukang. Geus ampir tepi ka wewengkon Karaton Pakungwati wetaneun lemah wungkuk kakara guruna kasusul. Ngan sanggeus meh anjog ka bedeng tempat Arya Damar nyeruru. Suranggana kalah ka ngarandeg merod. Nah sia make ngahuntad ceuk guruna. Cing wae ke guru sorangan nepungan ake kami ceuk Suranggana. Har nah sia embung ngomong guruna tapi Suranggana teu daek ngajawab. Ari lain ngeluk tungkul mah peleguk maneh mah ceuk Ki Jongjo mendeleng. Ki Jongjo ngalieu ka tukang sabab Suranggana keukeuh merod nyaeta embung milu nyampeurkeun ka akina. Sok bae Ki Guru lah carita sorangan supaya ulah kakagokan kami ceuk Suranggana sabab guruna jiga anu ngadagoan.
Tapi Ki Jongjo kekeh nyebutkeun hadena mah duaan bae nepungan Pangeran Arya Damar teh. Keun bae aya anu carita mah aing ngungkul. Tapi anu penting sia milu ngabandungan obrolan aing jeung manehna, ceuk Ki Jongjo mutuskeun. Kusabab kekeh bae dititah milu atuh seunggah-seunggah ongge suranggana teh nuturkeun datang ka hareupeun bedeng sisi kuta teh panto bedeng teh geus dirapihkeun deui. Padahal tadi peuting teh ku suranggana disurungkeun tepi karuja. Ki Jongjo ngetrokan panto sababaraha kali tapi di jero eueuh anu nembalan. Nyaho kitu suranggana nyampeurkeun terus keketrok 3 kali. Ngan sakitu geus ngetrokan panto nurutkeun isarah anu kungsi dipake ku Ki Sanca oge, angger ti jero teh eueuh anu nembalan. Ku sabab kitu akhirna suranggana dedeheman bari saterusna nyelengkeung saeutik. Kami suranggana Ki Arya cenah tetela ari geus kitu mah kadenge anu nembalan. Syukur dari si Rasi, syukur dari sama. Aduh, mancing sok asup Kadenge sora Pangeran Arya Damar anu berat jeung rero. Panto disurungkeun tetelah teh diselot sup suranggana geus kitu dituturkeun ku Ki Jongjo. Lampu cempor cahayana ukur mereka tetep. Mimitina mah Pangeran Arya Damar jiga anu bungah nampak kadatangan ku suranggana teh. Ngan sanggeus mireungeuh yen tukangeunana make aya Ki Jongjo, paromana robah dadak sakala. Anu tadi nyarengeh teh jadi baketut hasem jeung panona manik kuat ka buburi lengan. Nang apa siraku mau kawa-kawa si Jongjo segala rupa kene. Ki Jongjo teh guru kami Pangeran, tembal suranggana. Siut aya kai sateuk-teuk ngabalesat sanggeus dibaledogkeun ku Pangeran Arya Damar. Suranggana rikat dongko pon kitu deui Ki Jongjo oge. Kaya anu ngabalawar teh nancem pageh dina tihang imah hampir satengahna. Suranggana rumengha panjang tetela geuning anu jadi akina teh sakitu tapisna jeung tanagana oge masih gede keneh. Tandaning Arya Damar teh keur ngorana mah lalaki langit laranang jagat. Pangabisana pilih tanding. Kapan geuning ceuk Ki Jongjo oge moal sapati-pati sanggup mimpin pasukan demit mun teu boga pangabisa mah. Jongjo, sira wis ngeracuni turunan aing. Nang apa? Incu kita sina jauh-jauh karo kita. Hah? Sira kulitik Jongjo. Kunaon sira make kumawaning rebut kecinta aing ka incu aing sorangan. Hah? Ceuk Arya Damar tutunjuk jeung dadana reng haperanjuk. Ki Jongjo mah ukur ngajajanteng bari neuteup seukeut. Balik kenang. Incu nek putu nek kita. Pulangkeun incu aing. Sia ha? Aing teu suka incu aing narima didikan teh sia. Sabab sia gawena ukur ngeracun utek incu aing sira. Ceuk Arya Damar deui. Ku Ki Jongjo masih kena diantep dina ngawak-wak tepikeun ka Arya Damar beuki keheuleuan bae. Manehna nyobaan rek cengkat tapi ngagudubrak rek labuh. Pikeun kadua kalina manehna geus rek cengkat deui tepikeun kadua kalina manehna geus rek ngagadebut deui bae. Kadienakeun suranggana ka karanyaho. Behna mah geuning suku Arya Damar teh lumpuh teu bisa gerak. Paingan ti basa mimiti ditepungan ku manehna gawena teh ukur andi prek bae. Ari geus nyaho kitu mah suranggana teh maning helas. Kuku maha bae oge Arya Damar teh akina pituin jeung kari hiji-hijina kolot manehna. Kacipta salila ieu Arya Damar ukur kusah kose sorangan teh sanak teu kadang. Kabireungeun Arya Damar usaha satekah polah kakarayapan rek ngadegetan Ki Jongjo. Ayo ja Jongjo. Ayeuna keneh. Urang patutunggalan. Perang kelawan kita. Sia tangtu kocor ku aing Jongjo. Ceuk Arya Damar ngarawasan taneuh hareupeunana. Mun bitota mah meureun bakal ngagujrudkeun urang karaton.
Mun tepi ka kitu meureun ki sila bakal kacerak pasukan Cirebon. Ceuk Ki Jongjo angger ngajajanteng keneh. Di caritaan kitu Arya Damar eureun cacakarna. Tapi panona teu lesot-lesot molotot ka Ki Jongjo mah dibangun anu ijidin pisan. Ngan anu eces mana teu neruskeun paniatan oge meureun Arya Damar teh nya beunang disingsieuna. Tetela deui manehna teh nya keur nyumput di sisieun kuta karaton. Ari nyumput namah jiga anu wani da make nyumput di tempat anu negerak segala rupa. Tapi geuning sabenerna mah tetep we sieun mun kapanggih ku urang karaton mah. Sira Suranggana, kunaon sira make mamawa ieu mageluk? Ceuk Arya Damar akhirna. Kituna teh bari mendeleng ka Suranggana. Mireung kitu Ki Jongjo rumengha panjang. Kudu nama urang teges eureun tina mupujuhkeun nafsu amarah sila. Ceuk Ki Jongjo bari rumenghap deui. Pripun sira? Gandeng sira Jongjo. Arya Damar motong omongan bari ngabalieur. Manehna oge sarua rumenghap, malah satengah hukhek napasna. Tegung sirila jegroh-jegroh batu. Rengse anu batu kaayaan jep-jempling heula sabab Ki Jongjo urang sindang kasih Sumedang larang jeung sajabana. Maranehna teh geus tentrem ngolah tanah, ngolah pakaya. Anu macakal, da ayeuna hak kudu dipulangkeun deui ka urang Cirebon. Sabab mun teu kitu geredeuleuh delenga. Kejadian lumangsung ning Sindang Kasih. Rakyat teh berontak, korban nyawa di ditu di dieu teu boleh aya. Kuwenku lantarane hak-hak rakyat Sindang Kasih kudu dirampas. Cenah meuni nyeuneu. Tapi eta pamanggih Arya Damar teh kalah ka diseungseurikeun ku Ki Jongjo. Tapi ka anu diseungseurikeun ambekeun pisan asa dilelece. Kami mah lain ngahina salira ke sila. Tapi eta pamanggih teh asa dijieun-jieun. Nah bener dasar perjuangan salira teh pedah ku eta alatan. Sing emut. Salira teh pituin orang Cirebon, tapi seolah-olah salira teh urang Sindang Kasih atawa urang Raja Galuh jeung sajabana. Asa ku araneh deui. Nah urang Sindang Kasih anu gabung kabalanna siluman rambut kasih bakal percaya kana kadariaan salira. Coba inget-inget deui. Kapan anu kumeukeuh harita malar Sindang Kasih direbut ku Cirebon teh nyapan salira pisan. Salira pisan anu ngojok-ngojok saban jalma sangkan pajajaran geuwat ditumpurkeun tur kudu dikawasa ku Cirebon. Tapi nah ayeuna make boga pamanggih sabalikna. Seolah-olah salira bebela kana hak-hak rakyat. Ceuk Ki Jongjo. Pripun Jongjo, gandeng sira. Bisudi kita ndeleng, bisudi kita ngrungune. Sira mah jalma eueuh ajenan. Sira mah ukur patalukan. Sira mah datang wong Cirebon ku ukur sosoro hirup sabab di lembur sira nyata ning penjajaran. Sira wis bisa urip walagri. Tah nyaku perjuangan aing ayeuna. Pajajaran dek sinawala gridei. Wah, ajen hirup siraku cuma jauh leuwih handapatan Arya berbangsa. Tibatan ngaguruan aing mah gerak bantuan ke itu si Arya berbangsa. Sabab dheweke sekene lagi berjuang ngerebut Sumedang larang. Dilengaken sakedeng deui. Sedelat maning kita bakal jadi pengendali kekuasaan setungkeping langit. Sira bakal nerjidu alatan urut nele aing jadi raja dunia dele. Malah bisa jadi mun aing geus hasil. Sira bakal letak jaluk bagian. Nah, supaya harkat martabat sira rada mudah.
supaya siran terletak teuing. Ayo bantu kita, bantuan aing dina ngalaksanakeun eta cita-cita. Sebab lamun siraman Tuhan heug perjuangan kita berhasil, siratan wande bakal jeneng menerima pangkat anu mulia. Ceuk Arya Damar bari ditungtungan ku seuring ngahihih jiga kuda. Ki Jongjo mah ukur seuri maur ngadenge lamunan Arya Damar kitu teh. Salira teh geura eling, lamun geus kolot kieu hantem bae nyieun dosa. Alamat moal ditarima di mana engke pae cenah. Ngadenge ucapan Ki Jongjo kitu Arya Damar gegebes jeung cacakar deui kana taneuh. Dasar sirawong bodoh wong goblok siraku. Ukur bisa milih jalan anu hina batan mudah kemuliaan hirup. Cik Baisya keluar ti imah bari wangkelang. Tapi aja sambat kan ya sira. Urip sira bakal susah. Sia teh geus digruhkeun ka mana mendeyen sia neujeun kakacauan. Wong Cirebon geus samiuk deuk nyangkalak sia. Sebab kabeh wong wis pada weruh yen sira wis ngojok-ngojok wong Sumedang Larang kanggo nglawan Cirebon. Wong Cirebon oge wis pada weruh yen sira kudek ngalapati Panembahan Ratu. Lamun beli percaya, mana sira anu ngalanton ning Paseban atau ning lingkungan Keraton Kanoman? Arya Damar ngahihi deui. Omong-omongan Arya Damar teh henteu dihaminan ku Ki Jongjo. Sabalikna malah manehna kalah kangajak suranggana supaya ingkah tidinya. Hayu jalu urang endi ti dieu pokna. Suranggana sakagebah da bieu mah jiga anu tinggar kalongeun. Ngadenge kitu Arya Damar ngahulag. Montong dibawa injo aing. Putune kita bisa jadi gawa-gawa sira memantau dewekan bae mana mantau. Tapi Ki Jongjo mah geus ngenyang leungeun muridna. Belesat keluar ninggalkeun Arya Damar anu awong-awongan, tapi sorana semu peuyeeh jeung jero. Di tengah jalan suranggana tumanya, nah reka mana cenah ayeuna. Cigana urang teh kudu gewat-gewat murus Sumedang Larang. Sabab lamun nya Arya Perbangsa mawa pasukan ka Sumedang Larang, alamat bakal piriweuheun. Dunya teh nya baris kacau, ceuk Ki Jongjo darya nyaritana. Suranggana ngahuleng, geus kitu ungeuk-unggeukan lelaunan. Sabot lalempang di jalan Padati suranggana nerangkeun yen basa manehna keur aya di Raja Galuh. Memang nyaksian Arya Perbangsa keur ngatur pasukan. Jiga-jiga peuting eta keneh edeuk miang. Ngan miangna ka mana kami teu apal. Meureun kakar ayeuna bisa ngajudi yen pasukan teh dibawa ka Sumedang Larang. Pokna saterusna suranggana oge bebeja ka guruna yen sanggeus ngerasa penasaran ngadenge Arya Perbangsa ngatur pasukan. Manehna geus paheut dina hatena yen pasusubuh arek megat-megat di jalan sangkan engkena bisa nuturkeun. Saendeng-endeng kami nungguan. Eueuh pasukan nu ngaliwat. Ukur pabeberangna kami narima beja yen aya utusan anu rek miang ka Cirebon. Kadienakeun kanyahoan utusan teh mawa surat anu eusina nyaritakeun pajah urang duaan geus ngieun kakacauan di Raja Galuh. Kitu sababna kami ayeuna aya di dieu. Ki Guru, ceuk suranggana panjang lebar. Ki Jongjo unggek-unggek jeung hookeun ngadenge laporan muridna. Nu matak hayu, urang kudu gewat-gewat ngurus Sumedang Larang. Bisinya Arya Perbangsa teh edeuk ngaruruk eta nagara, ceuk Ki Jongjo deui. Atuh sanajan capek jeung tunduh oge maranehna duaan teh bingbrit muru ka kulon ninggalkeun wewengkon Cirebon. Ukur geus rada beurang bae Ki Jongjo jeung suranggana teh muliwat ka Nusuni blus ka Leuweung Jati. Geus manggih sedong gorowong di Gunung Batu gubrag tinggi lehe. Bahaya pabebeurang ngalam tomah. Mending oge hees heula di dieu, ceuk Ki Jongjo teu kungsi silila geus ngaguhar sisi cadas gorowong. Suranggana oge hayang peureum ngan sakitu tunduh teh hatena tetep marojengja. Saprak tepung deui jeung akina, hatena jadi tegerna. Bingung, sedih, keheul jeung ambek ngahiji maneh gulei.
Dua poe lalampahan ti Cirebon teh kakaraan jog ka wewengkon Sumedang Larang. Sapaparat jalan sabot muru eta tempat suranggana jeung guruna henteu manggihan hal-hal penting. Kajaba ari narima gangguan ti sawatara begal anu megat-megat di jalan mah. Suranggana jeung guruna dipegat begal tapi saterusna tina ladang di begal teh make sanggup manggihan masalah badag. Geus pada nyaho ceuk guruna oge yen di leuweung jati antara Kadipaten jeung Tomo teh sok aya begal gerot megat-megat anu ngaliwat. Begal teh di antarana oge sok megatan sodagar anu tarumpak parahut di walungan Cimanuk. Zaman harita tutumpakan anu kawilang praktis teh nyaeta parahu. Ti wewengkon Sumedang Larang loba sodagar-sodagar muru ka Indramayu, Balayar, mapai-mapai Cimanuk. Mimiti namah di Cilutung eta teh engke berasna ka Cimanuk. Sodagar ti Indramayu, Balayar, mapai-mapai Cimanuk muru pada leman bari mawa barang dagangan kayaning tarasi, lauk asin atau jenis pakaian anu tadina datang ti mancanagara. Ari balikna deui ngangkut barang hasil bumi ti pada leman wewengkon Sumedang Larang pikeun didagangkeun di wewengkon basisir. Ari wewengkon Indramayu teh geus tibeh dituna keneh jadi puseurna kaum sodagar, utamana sodagar muslim. Eta teh dimimitian saprak dina tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis ngarebut Malaka. Ari Malaka tadina teh puseurna perdagangan muslim Gujarat. Sodagar muslim anu keur bumetah arusaha di Malaka teh diusir-usir ti harita lalunta ka Nusantara. Di antarana ka Banten, ka Sunda Kalapa jeung ka basisir Indramayu atawa ka Cirebon. Ayeuna dina tahun 1585 oge para sodagar muslim teh masih tetep arusaha. Malah arusahana oge geus wani larsup ka Padaleman, saluyu jeung ka makaran Islam di Tatar Sunda. Di antarana maranehna teh sok arusaha ka wewengkon Sumedang Larang sagala rupa. Tah sabot kitu di tengah jalan teh sok dipegat-pegat ku begal. Basa suranggana jeung guruna rek meuntasan walungan Cimanuk oge make kudu dipegat begal atawa bajo sagala rupa. Eta teh balukar suranggana masih keneh mamake pakaian santana. Nyaeta pakaian anu biasa dipake ku kalangan menengah. Pakaian golongan santana teh sabenerna mah ladang pamere Arya perbangsa, basa suranggana disambat jeung diolo-olo, malar daek mantuan gerakan komplotan maranehna. Malah lain bae pakaian dapan duit oge make dibere sagala rupa. Ladang memake pakaian kalangan menengah teh ayeuna karasa resikona. Basa manehna kadua guruna hayang meuntas teh ti pentas ditu geus kabireungeun aya tukang parahu. Jumlahna opatan keur dariuk dina parahuna. Waktu ku soranggana dihuit supaya daek nyampeurkeun tukang parahu anu opatan teh males ngahuit, malah ngahuitna oge manis sababaraha kali. Ceuk pikir suranggana harita meureun cenah tukang parahu teh aratoheun dumeh aya anu rek dipeuntaskeun. Eta pan hartina rejeki jang maranehna sabab loba pamayang sabot hese lauk teh pindah pangupajiwana kana mentas-mentaskeun anu hayang mentas. Kade deuleu eta mah sorah huit teh beda jiga-jiga anu keur mere Tanggara, ceuk Ki Jongjo rada curiga. Ngan sanajan kitu Ki Jongjo henteu nyarek muridna ngagero tukang parahu. Da eukeur mah kapan maranehna teh butuh ku anu mentaskeun. Walungan Cimanuk teh manis sakitu rubakna, caina oge meuni umpal-umpalan pi kagilaeun anu mireumeuh. Sanggeus parahu anjog suranggana jeung guruna laluncat kana parahu. Atuh ari geus kitu mah geuleuyeung we parahu teh ka tengah deui. Ngan sanggeus aya di tengah parahu ngadag-ngadag eureun. Sabab salah saorang di antara nu opatan teh ngalungkeun beung berat ka dasar cai. Nah make eureun ngaradag di tengah-tengah, ceuk suranggana curiga. Alah, da geus biasa kisah. Saban anu deuk dipentaskeun kudu badami heula jeung kami. Ceuk salah saurang anu kumisna cokrom semucarang. Suranggana kerung ngadengena. Badami? Nah kudu badami naon? Pokna heraneun.
lamun hayang muntas kudu aya pasyaratanana. Mun teu bisa nadunan eta pasyaratan, alamat dilelepkeun ka cara leuwih. Ditiramkeun ka was masjid urang Pajajaran. Ceuk si kumis cokrom jeung sieuna. Nyaho atawa henteu kebiasaan urang Pajajaran. Ceuk manehna deui. Teu nyaho ceuk Suranggana. Heueuh urang Pajajaran mah lamun bae liam ting dikurebkeun teh oge ditiramkeun mayitna ka jero leuwih. Loba-loba dulu di Cimanuk mah panireman. Kumaha hayang sia ditiramkeun di dieu hayang sia ditiramkeun di dieu. Ceuk si kumis cokrom deui bari jeung sieuna. Da kami mah lain orang Pajajaran, tembal Suranggana. Heueuh, tapi lamun sia teu bisa nyubadanan pasyaratan, alamat bakal dipajajarankeun deuleu. Tembal si kumis cokrom deui ngulas bedog. Tanyakeun atuh jalu naon pasyaratan teh cenah. Ceuk Ki Jongjo ka karamuka omongan. Ngareret semu nyipitan panon ka Suranggana. Suranggana ngalieu ka si kumis cokrom jiga anu nyambungkeun pananya Ki Jongjo. Ceuk si kumis cokrom pasyaratan teh cenah nyaeta kudu daek mayar. Har, nya atuh pasti ari mayar mah. Da kisilah teh geus jasa mentaskeun kami. Ceuk Suranggana seuri. Syukur ari geus nyati mah. Sok tah kadiekeun kanjut kundang anu ngegantung dina cangkeng teh. Omong si kumis cokrom jiga anu ngejabel kanjut kundang anu ngegantung dina cangkeng Suranggana. Ku Suranggana geuwat dicingcetkeun. Mangke heula sabar saeutik. Ceuk kami oge ulah salempang da pasti diupah. Ngan atuh ulah hayang kabeh. Mangke we sapamerena kami. Ceuk Suranggana bari magehan kanjut kundangna. Mireungeuh kitu baturna anu tiluan geus rajeg nangtung bari magehan perah bedogna masing-masing ku dampaleungeunna. Tah, lamun sia hardina belegu, henteu bisa nyubadanan pasyaratan. Pasyaratanana dipuntaskeun teh, serahkeun sakurpa kaya sia. Eta duit anu merekis dina kanjut kundang, eta peso kujang. Ari sia aki-aki maka naon sia. Sok kuat gerak kadiekeun, montong dilila-lila. Ceuk si kumis cokrom ngareret ka Ki Jongjo. Ki Jongjo anggur ngacungkeun sapasang dampaleungeunna, di dituna mah mere isarah yen manehna teh henteu makal naon. Bohong sia. Ieu anu ngora make baju santana. Tang tudunungan sia. Mustahil sia bubujang ka jalma beunghar henteu milu beunghar. Ceuk si kumis cokrom nyegang. Ngan Ki Jongjo henteu dilayanan. Ku Ki Jongjo henteu dilayanan. Malah mah basa ngareut ka Suranggana oge panonna semu ngiceupan. Meureun maksudna mah ulah diladenan eta karaman teh. Atuh taat kana kahayang guruna Suranggana kapaksa ngalesotkeun kanjut kundangna. Sok bae dibikeun kabeh ka eta karaman. Malah kujang oge dijabel. Geuwat diselapkeun dina cangkengna. Rada buni tina panenjo batur. Ari geus kitu mah si kumis cokrom teh seuring ngagak-gak mun geunah naker. Meureun hatena bungah sabab usaha geus hasil tur mani babari ka cida. Geus kitu manehna ngahuit panjang jiga anu mere tanggara. Rengsa ngahuit ti jauhna daratang sababaraha parahu meureun aya kana opatna. Saban parahu ditumpakan ku 5 jalma, kajaba parahu rada badag. Dieusian ku genepan dengan edas. Anu saurang deui mah tagogna beda. Jiga-jiga lain urang dieu pituin, malah jiga urang Parasi, oge sok disebut Parsi. Ari beh dieu mah katelahna teh Irak. Kabireungeuh eta lalaki teh kulitna semu hideung, irungna bengkung jeung halisna melengkung kandel. Panonna bae ngelok ka jerongan sorotna antep seukeut. Saha eta orang Parasi teh Suranggana teu bisa nebak. Anu eces eta lalaki bangsa Parasi jiga-jiga keur ditawan. Bari masih kene suka seuri si kumis cokrom gogorowokan, cenah hasil ngaheurap lauk teh. Manik teu sakara-kara euy. Lauk badang tapi lindekna ka bina-bina. Tuh geura ilikan. Hasilna oge mani mujekil. Ceuk si kumis cokrom nembongkeun kanjut kundang nu eusina merkis. Kumanehna diudah talina geus kitu dikodok, duit kencring sakeupel ditembong-tembong ka batur-baturna.
anu aya dina parahu sejen. Allah geuning eta mah duit kencing buatan Portugis. Nembogan apa di jalma beunghar ieu. Boa anak pangagung euy. Ceuk anu buukna cawig-wig henteu diiket. Ku baturna digelendang meunggeus cenah ulah ditembong-tembong ari duit badag mah. Meunggeus atuh bisi katulah ku Nyeratu ke urang dibendon deui. Ceuk anu panonna bolotot. Duit kencring sakepeul teh gawat diwadahan deui kana kanjut kundang. Ngan ari Suranggana mah semungah ulang sanggeus ngadenge si bolotot nyabit-nyabit jeung nyebutkeun kecap Nyeratu teh. Saha anu dimaksud Nyeratu teh? Ceuk hatena. Saterusna opat parahu ngaronom parahu anu di tengah malah mageus diadegkeun. Anu tadina caringcing dina parahu sewang-sewangan teh parindah kana parahu anu ditumpakan ku Suranggana jeung guruna. Kabeh parahu geus turun jangkar ku jalan ngalepaskeun bebendul berat kana dasar cai. Sanggeus parahu caricing teu ngagaleong palit karaman teh jiga anu baradami. Ceuk maranehna boh parasi boh si parasi boh Suranggana ulah dipaehan sabab butuh tanagana. Kajaba aki-aki ieu mah kodaran we bakal ngahaliran tempat ya. Keurang hawa dibawa ari teu manfaat pisan mah. Ceuk si bolotot neuteub ngece kaki jongjo. Ari nu ece mah ngeluk we jigana teh anu sieun jiga anu sieun. Calengkeung Suranggana. Atuh ulah dipaehan bujang kami mah sabab jago masak. Lebar pangabisana acan katurunkeun kabeh ka kami pokna. Ki Jongjo mureleng ngadenge Suranggana nyarita kitu teh. Tapi ngadenge Suranggana nyarita kitu para begal teh malah baradami deui. Bisa naon aki-aki kitu patut. Ceuk si kumis cokrong. Torolang Suranggana nyarita yen eta aki-aki teh apal kana bangba bumbu kadaharan. Apanan pas asakan anu kumaha bae oge mirasa teh ari bisa ngatur bumbu ceuk Suranggana. Nu ngadenge ranyo ngasongkeun rupa-rupa pamanggih tapi lolobana mah nitah sangkan Ki Jongjo dipaehan diperenan wae nyawana cenah sabab teu arari mawa aki-aki. Ngan untung si kumis cokrom nu nyarita leuleuy. Cenah aki-aki montong diguna sika ari nya aya pangabisa mah. Barina oge urang teh dosa teh pupuguh lamun maehan aki-aki deuleu. Ceuk si kumis cokrom. Ngadenge kitu batur-baturna tinggarak-gak sareuri. Aneh euy si Dadung make ngaradak hade hate. Padahal biasa nama mainna teh saha kadua goblok. Katiluna bedog nyongkrah kana bohong batur. Ceuk si bolotot bari masih kene seuri. Ari eta geuning urang parasi. Nah kunaon dikukut bae. Ceuk Ki Dadung nuduhkeun ka parasi teh. Ka urang parasi teh. Si bolotot nerangkeun yen urang parasi teh anggota kelompok sodagar anu baleunghar pisan. Ku aing ditawan heula sangkan batur-batur arindit. Sangkan batur-batur arindit ka dieu. Pan gampil ka cida ngaheurap lauk kerede teh. Ceuk si bolotot ngareret ka urang parasi anu masih keneh diuk sila bari jiga anu peureum hayam. Sanggeus baradami deui pamustunganana Suranggana guruna katut urang parasi teh dibawa ka girang. Nyaho rek dibawa ka tebeh mana. Nganu eces balayarna teh meni asalila. Sangkilang geus asup ka muara walungan Cilutung angger masih keneh balayar. Ayeuna mah balayarna mapai-mapai walungan Cilutung. Suranggana ngalamun rek kumaha nyapi petaeun. Nah arek ngabebaskeun maneh atawa arek milu heula. Ngan ari mireungeuh guruna mah bangun anu hare-hare teurik kriuk hayang leupas tina kungkungan para karaban. Jigana mah ki guru teh hayang nyaho kumaha terusna ira lampahan, ceuk pikir Suranggana. Waktu manehna mireungeuh urang parasi dina parahu sejen, manehna oge heran sabab eta jalma bangun taya karingrang. Rombongan teh mimiti ngisi di sisi sampalan panumpang natarurun. Suranggana jeung guruna oge si bangsa parasi sarua di titah turun.
Nah ieu tawanan teh langsung wae dibawa ka Marongge. Ceuk si panon bolotot ka baturna. Sararea unggek tanda satuju. Urang teh keur butuh ku tenaga. Jadi ari geus yakin tilu jalma ieu henteu ngabahayakeun bah. Urang gawekeun wae, ceuk si kumis cokrom leuleuy. Sararea leumpang nurih sampalan tegal si awat-awat. Jiga nama anu diburu teh hiji gugunungan leutik anu gegek ku leuweung tur anu tangkal caringina geus jaranggotan. Barang anjog ka gugunungan tetela di dinya teh sanajan nya gegek ku tutuwuhan baradag, tapi make aya imahan sababaraha jumpluk. Imahna kai hateupna tina injuk. Disebut pilemburan oge henteu da imahna kurang loba. Jiga nama eta teh markasna komplotan Karaman tea. Si kumis cokrom kukurilingan kaditu kadieu geus rada boseneun ka karatu manya ka anu aya. Ka mana ari Nyimas Ratu? Pokna bari masih keneh luak dieu. Ditempas ku anu aya yen Nyimas Ratu teh keur kasih si cai. Nah, Nyimas Ratu teh keur latihan si Kukuk mudik kitu. Ceuk si kumis cokrom deui. Ku anu araya diarunggekeun, suranggana panasaran nepi ka kolotu manya. Naon ari nu disebut si Kukuk mudik teh? Pokna ngajedog sia ngajedog. Make teh telepek sagala. Sia mah teu boga hak cacarita. Ari lain ditalek mah. Ceuk si panon bolotot beuki molotot bae bari sesengor. Tapi ari si kumis cokrom mah daek mangjawabkeun najan teu pati eces oge. Kegira mun sia neulekeun anu ngagunakeun eta ilmu tangtu bakal kaget sia teh. Cenah semuleuleui. Teuing memang arek nembongkeun eta ilmu teuing dumeh perlu dibawa bae. Buktina suranggana teh diajak milu ka si cai ngan tetep ari dikawal mah. Ki Jongjo mah malah teu meunang milu. Suranggana dibawa balik deui ngadeukeutan sisi walungan Cilutung. Di ditu dina hiji gundukan taneuh rada muncuguk di sisi cai kabireungeuh aya hiji wanoja make pakaian sing sarwa bodas. Buukna anu panjang teh awut-awutan katebak hiliwir angin. Palebah amis cauna oyag-oyagan manis pisan. Suranggana hemeng. Ari anu jadi hemeng lain dumeh di sisi cai kapanggih aya cawene geulis. Tapi anu leuwih aneh ti eta si cawene teh keur gugupai ngagupayan buah kukuk garing anu ngangkleung dina cai. Suranggana olohok tetela buah kukuk teh keur nyampeurkeun ka nu ngagupaya. Nyampeurkeunana mani sosoloyongan meulah cai. Teu bina ti parahu keur balayar mapag umpalan ombak. Eta buah kukuk teh nyoloyong ngalawan ombahna cai. Cilutung teh ngamalirna ka tebeh kaler. Ari buah kukuk datangna teh ti kaler deui. Sakitu kuatna eta gugupai leungeun si cawene. Suranggana muji karena kehebatan ilmu anu keur dipamerkeun ku eta awewe campreni. Ngan sanggeus kabireungeuh aya nu datang si cawene eureun gugupaina. Atuh buah kukuk teh malik deui ngageuleuyeung ka hilir nuturkeun ngamalirna cai. Ilmu naon eta anu aing-aing teuing nya ilmu teh? Ceuk suranggana jelengkeun nepikeun ka si cawene teh ngarere teh suka. Mangkeluk teh mana eta? Make dibawa ka dieu. Ceuk si cawene ngadenge mani judes, kadengena mani judes. Jun, ieu tawanan enggal nun, dibandungkan gitu Manawi bae Nyimas Ratu Prayogi anggoeun latihan si Kukuk mudik nun. Ceuk si kumis cokrom teh mani mamandapan. Suranggana ngagebeg, horeng ieu anu disebut Nyimas Ratu ku si cokrom teh. Tapi ari Nyimas Ratu mah manehna dilakucem waktu dicaritaan kitu ku anak buahna teh. Soal saha jalmana anu rek dijieun alat kelatihan. Eta mah kumaha aing we? Teh kudu sia anu atur-atur atuh. Tembal Nyimas Ratu teugeuh. Atuh si cokro maneh jiga anu ngayak-yak mireungeuh Nyimas Ratu ambek teh. Hapunten ngalelangkungan nun. Ari kumawantun teh dumeh bae sakur jajaka urang dieu mah. Ku jalira teh henteu kaanggo. Atuh memanawian we jajaga ieu mah nun. Ceuk si kumis cokro mamandapan. Nyimas Ratu dusdis tapi kitu teh bari ngareret ke suranggana sanajan ukur sajorela. Ngan ku kitu oge geus cukup jang manehna pikeun neuteup deui ka suranggana.
Tapi ayah hadena ku aing dicobaan. Cicing sia kabeh ulah ganggunya. Aing dek mapatkeun ajian. Ceuk Nyi Mas Ratu. Kituna teh bari ngudar karembong pulas hejo saheap tina cangkengna nu lenggih. Si karembong teh digeber-geber ditujulkeun ka Suranggana. Asihan aing siruncang dele. Mangka dele, mangka dengde. Tewede padele-dele. Tewede pajeeng-jeeng. Kurungan Indra Bancana. Indra Bancana ku awaki. Nyakeke hayang padele. Nyagiruk hayang patimu. Garetek hayang palene. Aing nele sia nele. Aing hayang sia hayang. Yap aing tuturkeun ku sia. Aing anjing sia kiri. Cik aing tuturkeun ku sia. Tuturkeun ka tungtung-dunya. Sirap, sirap, sirap. Pelet, pelet, pelet. Pelet aing si kukuk mudi. Datangna ti Gunung Marongge. Cuah. 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 Bareng jeung kakecrotna Nyi Mas Ratu Cumidu. Ana jedud. Kana jantung Suranggana asa kacentok, sukmana asa kabedol. Awak Suranggana ngadaleper dadana rek jiga eureun. Atuh pon kitu deui tuur Suranggana nyerocot, leuleus satulang sandi. Tapi sanajan kitu ari hatena mah kumejot hayang nyampeurkeun si Cawene. Waktu si Cawene anu katelah Nyi Mas Ratu teh ngagilekeun awak, hate Suranggana sumeredet. Waktu si Cawene teh mundur salengkah, suku Suranggana maju 2 lengkah. Malah kahayang namah mubrut ngagajleng ngadeuketan. Malah basa si Cawene seuring ngabelenyeh nembongkeun jajaran huntuna anu ngaberes rapih tur ngagenyas bodas. Awak Suranggana ting sariak tur kesana ngadadak ngorolok masihan awakna. Sungut namah teu eureun-eureun calangap maneh jiga rek ngacai. Mireungeuh paripola Suranggana anu jiga leungit ingetan jeung jiga anu langlang lingling. Si kumis cokrom jeung batur-baturna seurit tinggaraga. Ngarasa lucu ku paripola Suranggana. Basa Suranggana pada jeung serikeun si Cawene ngebutkeun karembongna bari ngahuit. Bareng jeung eta awak Suranggana ngajeblak ka tukang. Nyang saya teu empes-empes dina kuta taneuh beureum. Pano nama masih kena netep ka jauhna jiga anu jarauh paninengan. Ngan sangge sawatara jongjongan lilana Suranggana kucap kicit bari sirahna guda gideug. Atuh ari geus kitu mamahna kakara culang cileung jiga anu kakara sadar. Kunaon cikeneh paripolahna maneh ngadadak beda. Mireungeuh Suranggana pungak pinguk atuh anu araya teh geus ger deui saleserian. Meureun maranehna ngarasa lucu ku paripolah Suranggana anu aneh kacida. Bener Suranggana maneh raja-rayan beureum sakapung robah jadi pias. Bahaya ieu ilmu teh, ceuk pikir Suranggana sanggeus dirinya nya sadar. Sabot kitu ari si kumis cokro mah nyarita eusina muji-muji pangabisan Nyi Mas Ratu. Hebat pisan euy. Hebat pisan eta pelet Marongge teh. Ceuk si kumis cokrom keprok. Kukuk bae anu sasat eueuh nyawaan ku aing mah bisa kapelet. Bisa diutah eta atuh angot anu aya nyawaan. Tembal Nyi Mas Ratu bari imut mani matak nyeblak keur Suranggana. Namun Nyi Mas, da masih henteu ngagunakeun ilmu pelet oge atuh salira masa kitu luwisna sakitu geulisna. Lalaki mana bae oge henteu kedah dipelet. Datang tos sosoron tol sorangan Nyi Mas. Ceuk si kumis cokrom bari diinyakeun ku batur-baturna. Di omongan kitu Nyi Mas Ratu ukur mesem. Aya lalaki anu teu bisa tunduk ka jabaku ilmu pelet. Pokna lir nyarita kasorangan. Marah ari geus kitu mah Nyi Mas Ratu teh maneh jiga anu ngahulang bangun anu keur aya anu di pika bingung. Ngan sanggeus rada lila kitu Nyi Mas Ratu ngareret ka Suranggana. Ieu mangkeluk nya saha jeung urang mana deui? Pokna kerung jiga anu teu suka. Atuh daradat si kumis cokrom teh medar pangalaman. Yen cenah Suranggana teh jalma anu rek mentas ngan kapergo mawa duit loba.
alus ari mawa duit loba mah jangka keperluan orang sarerea. Nawan-nawan deui lian ti duit teh. Cek Nyi Mas Ratu. Mu eta Nyi Mas. Tembal si Kumis Cokrom bari rampang rempeng. Bener teh? Cek Nyi Mas Ratu bari mendeleng kana cangkeng si Kumis Cokrom. Eleh deet si Kumis Cokrom teh pamustungan mah ngalaan pakarang kujang ladang ngajabel ti Suranggana. Kujang teh diasongkeun ka Nyi Mas Ratu demi mireungeh eta benda katembong roman Nyi Mas Ratu teh jiga anu kageteun. Di mana sia boga ieu barang ha? Pokna ngadaret ka Suranggana. Anu ngajawab mah si Kumis Cokrom cenah kujang teh ladang ngajabel ti Suranggana. Aing mah tumanya teh kaita jalma tah lalaki anu kawas kunyuk. Ayo jawab bisa kunyuk. Di mana sia bisa mamawa ieu barang? Ceuk Nyi Mas Ratu mureleng ka Suranggana. Salengkah maju ngadeukeutan Suranggana bari jiga anu ngancam-ngancam. Aya lalaki beakeun duit nya ngajual kujang. Tembal Suranggana sadaek na ngajawab. Cebrot. Pipi Suranggana dibabuk ku karembong. Tapi sanajan ukur karembong anu dijieun tina kain halus, ari karasa kana pipi mah manis sakitu peureusna. Pipi Suranggana karasa bebeng tepikeun ka diragapan da sieun nya bebeng. Wadul sia. Ieu barang aya di sia teh tangtu ladang bebegal merenya. Ceuk Nyi Mas Ratu curiga. Kami mah teu biasa bebegal. Moal ngeunah dihakan oge rezeki ladang bebegal mah. Tembal Suranggana. Gandeng sia belagu. Si Kumis Cokrom nyuruntul bari ngadegungkeun sirah Suranggana. Nyi Mas Ratu ngajengkat ninggalkeun eta tempat ngan samemehna geus marentahkeun si Kumis Cokrom pikeun nalingakeun Suranggana. Ulah diantep sinalun ta eta jalmanya sabab beuting engke ku aing rek ditalek. Pokna atuh ari geus kitu mah leos bae Nyi Mas Ratu teh ninggalkeun eta tempat. Sanggeus Nyi Mas Ratu indit si Kumis Cokrom nyurungkeun Suranggana kalawan kasar pisan. Untung sia dipikanya aku Nyi Mas Ratu. Sabab lamun teu kitu ayeuna kene oge sia geus kudu cari bebatang di leuh. Tara aya lalaki anu geus dipika izin bakal bisa selamat sanggeus patepung jeung Nyi Mas Ratu. Ceuk si Kumis Cokrom ngabeja. Ngahareupan mangsa magrib Suranggana geus dipulangkeun deui. Tur geus bisa kumpul deui jeung guruna. Basa geus rada rineh Suranggana bebeja ka Cijongjo. Yen anu katelah Nyi Mas Ratu teh bisa jadi lulugu di eta tempat tur dipika gigis ku anak buahna. Anu matak muringkak mah eta cawene teh boga ilmu aheng. Ceuk Suranggana. Suranggana ngabuis nyaritakeun lalampahan aheng anu aya patalina jeung Nyi Mas Ratu teh. Nya pangabisana nahaon atunya anu dipigawe ku eta cawene teh Ki Guru. Jiwa kami teh mending dadak asa dibetot. Mireungeuh beungeut manehna teh ieu jantung meni asa coplok. Engapan ge ngahegak. Suku hayang sabeng-bengeun lumpat. Leungeun hayang sagabrug-gabrug nangkep. Tapi awak meni leuleus satulang sandi. Ceuk Suranggana inget deui kana kejadian tadi. Cijongjo anu ngadengekeun mureleng ambek ka muridna. Dasar sia malalak cunihin. Gampang kabengbat ku awewe. Nyerahkeun aing deuleu teteh. Pokna. Tapi Suranggana mere alasan anu hayang dipercaya ku guruna. Yen cenah eta ilmu teh henteu ilahar sabab bisa mengaruhan jiwa batur. Kami mah lain lalaki anu gampang kagoda ku awewe. Tapi naha atuh ari harita? Ceuk Suranggana. Ngan sanggeus kitu beungeutna ngadadak beureum sabab betras inget ka Nyi Tarmina. Kumaha teh mata kaeraan ka guruna bieu ngaku lain lalaki anu gampil kagoda. Ari buktina digoda ku rindat Nyi Tarmina oge mani babari kasedot. Mireungeuh Nyi Tarmina anu gelenye teu asak pikir langsung tigebrus kana leuwih birahi. Ki Jongjo sanggeus ngadenge padaran Suranggana nerangkeun yen pangabisa anu ditembongkeun ku Nyi Mas Ratu teh katelahna ilmu pelet. Ari pelet teh ilmu sihir jang mangaruhan rasa birahi. Kurang kuatna iman mah anu diganggu ku pelet teh bakal kasiksa.
mun anu dipeletna lalaki nya bakal kaedanan ku awewe. Mun anu digodan awewe nya bakal kaedanan ku lalaki. Henteu bisa disisilihan, teu bisa dibangbalerkeun. Aya kalana awewe anu keur hirup sauyunan jeung salakina. Ana diganggu ku eta ilmu ingetanana bakal pindah ku malayang ka anu meletna. Bisa kabur ti salakina deuleu, ceuk Ki Jongjo. Ih, nah jahat-jahat teh nya tuh, ceuk Suranggana. Nah nya make kudu ngagunakeun pelet sagala rupa deui. Omongna deui ngahulang. Nah maksud sia mah masing teu dipelet oge bakal nyosobogoh ka eta cawene teh. Nya kitu, ceuk Ki Jongjo nyenghor. Suranggana mah latam-letem jiga domba eleh. Tapi saterusna Suranggana boga pamanggih yen sawadina mah maranehna teh mending indit bae ti dinya sabab eueuh kahartina. Kapan tujuan orang sabenerna mah reka Sumedang Larang? Da bisi nya pasukan anu dibawa ku Arya Perbangsa terek ngajora ke eta negara, ceuk Suranggana. Ki Jongjo unggut-unggutan, Ari Sugan teh nya satuju kana pamanggih Suranggana. aing mah hayang nalungtik di ieu tempat. Ku aing ieu tempat teh rada aheng asana teh, ceuk Ki Jongjo. Geus eces gitu. Sabab di dieu mah ilmu sihir anu katelahna pelet pan. Suranggana motong kalimat. Dasar belaguk sia mah. Ki Jongjo terus nyenghor deui bae. Aya kagiatan aneh di ieu tempat teh deuleu. Aing yakin maranehna teh hiji komplotan. Da nya kitu Ki Guru. Maranehna teh komplotan begal pan. Belaguk sia. Ki Jongjo geus nyenghor deui bae. Tingali deuleu. Gawena maranehna teh ngukumpul harta, ceuk Ki Jongjo deui. Nya naon deui anu dikumpulkeun ku kaum begal Ki? Suranggana geus nyelengkung deui bae. Ih, ari sia nya beleguk teh. Meni teh ngakehan batur, ceuk Ki Jongjo deui. Tapi saterusna Ki Jongjo neruskeun omonganana. Yen mun mah nya ieu komplotan teh ngabegalna ukur hayang ngumpulkeun harta, eta sangkaan henteu bener kabeh. Aing ngajudi maranehna kukumpul harta teh jang hiji kepentingan, ceuk Ki Jongjo. Hayang beunghar kitu omong Suranggana. Lain deuleu. Tapi jang dipake kekuatan dina hiji tujuan anu tangtu. Aing ngintip-ngintip aya sabubuhan jalma anu marawa barang dibungkus rapi, disumputkeun dina hiji lombang anu dituruban gudang daunan jeung rungkun. Bakal kadahareun meureun tah mah. Bakal daharan meureun Ki Guru, ceuk Suranggana. Naon. Tapi eta anu kudu dipuguhkeun. Nu matak peuting engke sia kudu nyulusup ka jero lombang. Cing pariksa naon anu disumputkeun teh, ceuk guruna deui. Tapi dititah kitu teh Suranggana anggur merod, puguh we matak heran keur Ki Jongjo mah. Nah, sia make momol pokna. Da naon sia? Da si Kumis Cokrom teh geus diparentah ku Jimas Ratu. Cenah peuting engke kami kudu dibawa ka manehna, tembal Suranggana. Jadi sia teh deuk bobogohan meureun nya. Sia teh geus kabengbat, geus kapelet ku eta cawene nya, omong Ki Jongjo curiga. Ih, lain kitu Ki Guru. Tapi mun kami narima parentah Ki Guru, hartina si Kumis Cokrom bakal ngeuteun kami. Atuh meureun di dieu bakal geger, ceuk Suranggana ngasokeun alesan. Dipikir dibulak-balik jiga kahartieun ku guruna. Mun kitu mah kana aing we kitu kudu digawe teh. Untungna badami na teh nya kitu. Ki Jongjo saja mariksa isi lombang jeung Suranggana rek nyubadanan panggilan Nyemas Ratu. Tapi sia kudu bisa nalungtik tujuan eta cawene nya nyumput di dieu naon. Jeung awas mun sia ngadon bobogohan, ceuk Ki Jongjo ngati-ngati. Peutingna nya we Suranggana teh nampa pangangkir nu datangna angger ti si Kumis Cokrom atawa Ki Dunga nu katelah. Datang-datang teh si Kumis Cokrom mah langsung
Sesebred malah Suranggana mah gewat nangtung. Ari geus nangtung bujurna ditejeh si Nangalengka. Ayo cia gewat milu jeung aing. Pokna murenges. Jero hate mah Suranggana seuri tetela cenah kujang dua pangadekan anu dijabel ku kidunga teh bener aya manuatna. Ari maunatna teh ngaleumpeukkeun emosi jalma buktina. Salila dibawa ku manehna hatena teh arang rungsing arang ambek kusabab kitu mun sakalian pasarandog jeung musuh teh saeutik oge henteu boga rasa ijid angot make hayang maehan mah. Tah meureun kitu pisan anu kaalaman ku kidunga teh. Waktu samemeh ngajabel kujang mah kidunga teh mani purengas mun ngomong hohoak tapi naha sanggeus kujang pindah ti Suranggana ka manehna. Kidunga jadi ngaradak sabar tepikeun kaku baturna digeuh-geuikeun. Ayeuna kujang teh geus leupas ti kidunga atuh kapurengasan kidunga oge mani datang deui. Gewat sia mantong, lain cungrak cengir gitu deuleu. Ceuk kidunga alias si kumis cokro waktu mireungeuh bibir Suranggana gawena ukur mesem. Suranggana disuntrung-suntrung supaya gewat ngalengka. Atuh ari geus kitu mah Suranggana oge lempang ti heula. Mapai-mapai jalan satapak di tengah leuweung geledegan. Menang sababaraha pengkolan anjog ka imah kai anu mepet kana caringin harlung jangkung. Sampuracun Nyimas Ratu. Ieu jalma anu tadi kebawa linggih, ceuk si Cokrom sorana mamandapan jiga anu gimir. Karekek sora panto dipelengekeun lalaunan. Sina asup ka dieu. Sia mah guat bae mulang ka ditu. Jaga tawanan ulah tepikeun kabur najan saurang oge. Kadenge sora Nyimas Ratu. gewat sia sampeurkeun. Kenah we sia maknyuk. Ceuk si kumis Cokrom tapi lalaunan sorana teh. Kidunga ngaleo Suranggana mah nyelendep kana pantol lalaunan. Di jero teh penerangan ukur aya lampu minyak jarak ngegateng samar-samar. Tapi Nyimas Ratu anu keur andek aksila jigala lalaki maneka tembung gagah sanajan ukur rayam-rayam oge. Hate Suranggana geus deg-degan sok sieun kajadian jeung nyetar minah nyaeta gulei guyang asmara ka sorang deui. Mun nya kitu nah harek diladenan atawa rek tuhu kana amanah guruna. Hate Suranggana mandeg mayong. Bener cek ucapan Kidunga tadi berang yen ku anu geulis camparanik pantar Nyimas Ratu mah. Lalaki mana bae oge henteu kudu main pelet. Da kurindat saulas teh lalaki mana ge pasti guling gasahan jiga cacing kapanasan. Diuk sia monyet. Bet ngacanteng bae sia teh. Ceuk Nyimas Ratu tegeuk. Atuh gek Suranggana teh diuk. Panon Suranggana dikicep-kicep hayang ngabiasakeun mireungeuh dinu poek. Atuh ari geus rada biasa mah tetenjoan teh rada cekas kabireungeuh pamen teu Nyimas Ratu teh nyaan geulis mani campernik. Mun mah harita aya bidadari 7 turunan, 7 turun ti langit kageulisanna moal rek ngelehkeun geulisna Nyimas Ratu. Suranggana ngeluk dan Nyimas Ratu neuteup seukeut. Mes-mes Suranggana neuteup sajorelat tapi geus kitu ngeluk tungkul bari hate ratuk tutunggulan. Mun aing teu pupugu disontrol ku manehna. Moal dek bisa ngejat deui, pasti jiwa raga aing taluk sagalana. Ceuk hatena bari angger tutunggulan. Sia jiga anu keur ketarajang panas tiris. Nah geus nyatu atawa acan? Cek Nyimas Ratu nalek. Teu acan Nyimas. Syukur. Tembal Nyimas Ratu sageunahna. Henteu kungsi lila Nyimas Ratu ngaluarkeun kujang 2 pangadekan terus diasongkeun ka Suranggana. Pikeun anu pamungkas aing tumanya deui ka sia. Ari ieu pusaka kujang meunang babadog ti saha? Ceuk Nyimas Ratu. Sanes menang maling mun.
Eta mah banda ladang pamere, tembal Suranggana tungkul keneh bae. Sebutkeun saha anu merena. Mun sia salah ngajawab, sia pasti kojor. Ceuk Nyi Mas Ratu deui. Ngadenge ancaman Suranggana ukur mesem, manehna jiga anu percaya yen omong-omong kasar anu kaluar tina sungut Nyi Mas Ratu teh ukur pura-pura. Manehna percaya sasaha oge anu nyekel kujang anu manehna mah moal boga jiwa telenges. Pantang tetengiran sia monyet. Gewat jawab. Ceuk Nyi Mas Ratu nyentak. Sumuhun, eta banda ladang pamere sun. Heueuh pamere saha teteh? Pamere saha? Ceuk Nyi Mas Ratu deui. Tapi Suranggana mah angger balem. Keplak. Pipi Suranggana dicabok ku karangka kujang. Tapi ku sabab dikaplokeun jeung eusi-eusina atuh menika rasa peureus jeung semu peuri. Ana diragap teh make aya anu baseuh dina pipina. Eueuh geuning. Aya ku telenges ieu cawene mencerang teh. Nah hanya kujang teh henteu teurak ka manehna mah. Ceuk pikir Suranggana heraneun. Teh mangpaatna naon ieu kujang teh jang aing mah. Kitu sababna aing kungsi nampik diberek ku si Aji Mantri. Tapi nah ayeuna ieu barang bet aya di sia monyet. Nyi Mas Ratu moreleng ka Suranggana. Kituna teh bari ngelugas kujang di amang-amang jiga arek ditojoskeun ka Suranggana. Suranggana taki-taki arek cengkat. Teu naon sia teu bebeja oge da. Jang aing mah eueuh pangaruhna. Bebeja satara basna sia pae. Teu balak oge nya angot sia bakal sina kojor deuleu. Ceuk Nyi Mas Ratu. Suranggana ngagebeg geuning nya ieu cawene geulis teh ka pangaruhan jiwana ku kujang pusaka teh. Uteukna gancang muter neangan akal malar manehna salamet tina panca bahaya. Nyari geus titis tulis kudu nemahan pati di dieu mah. Henteu naon atuh. Enya kujang teh pamere Aji Mantri. Minangka tanda sosobatan cenah. Sabab manehna teh ngarasa saihwan jeung kami, ceuk Suranggana. Heueuh, di mana-mana bae oge lalaki mah tangtu saihwan. Nyaeta samiyuk jadi purah nganyerikeun hate awewe. Kitu sababna aing geus janji, aing arek maehan sakur lalaki. Ku aing rek diusahakeun di dunya teu kudu aya lalaki pokona mah. Ceuk Nyi Mas Ratu. Kami mah teu ngarasa saihwan urusannya nyari awewe. Saihwan sote dina harti ngudag beneran di dunya. Ceuk Aji Mantri cinta teh lain paksaan. Tapi kudu timbul ti dua pihak bari saimbang datangna. Omong Suranggana. Nyarita naon deui eta mangkluk teh kasiahan? Nyi Mas Ratu jiga anu hayang nyaho. Ceuk Aji Mantri. Lalaki mah jiga anu gagah. Padahal cenah makhluk anu panghengkerna. Utamana dina cinta. Ceuk Suranggana malikeun ucapan Aji Mantri harita basa tepung. Teruskeun sia nya capek teh. Sok nyarita naon deui si Aji Mantri teh? Nyi Mas Ratu beuki asa panasaran bae. Nya, ceuk Aji Mantri teh. Lalaki mah makhluk anu panghengkerna dina urusan cinta. Mun sakalina hatena leah ku cintana wanita. Manehna jiga kebo anu ditendok irungna. Tapi sabalikna mun teu boga kasaimbangan cinta. Angot mun dipaksa. Malah didinya kekuatan lalaki teh ayana. Beki dihirasan, beki wangkelang. Jadi cek Aji Mantri teh, munnya awewe hayang meruhkeun lalaki, nya kuduh peruhkeun kahengkeranana, nya eta rasa cintana. Kitu cenah. Ta eta teh sapagodos jeung pamadegan kami. Lumatak minangka rasa hormat kami, Aji Mantri mere hadiah kujang 2 pangadekan teh, ceuk Suranggana. Nah bener manehna jeung Aji Mantri kungsi medar obrolan sarupa kitu. Puguh Suranggana oge anu dodongengna henteu percayaeun.
Sabab anu cikeneh di pedar teh sanya nama ukur rekaan manehna bae. Basa tepung sakali jeung Aji Mantri eueuh obrolan perkara kitu. Ieu mah direka-reka susuganan bisa meper amarahnya Mas Ratu. Suranggana ngajudi meureun Mas Ratu teh keur kabung belengan ku Aji Mantri. Meureun cintana ditolak. Di mana-mana bae oge sok kitu geuning tina meka cinta satakerna, bisa meka ceuceub satakerna mun cinta geus ditolak mah. Kitu meureun anu keur kaalaman ku Nyi Mas Ratu teh. Da nyawe jiga tembong hasilna. Buktina sanggeus suranggana cacarita sarupa kitu roman beungeut Nyi Mas Ratu teh rada robah, malah ka tembong jiga nu ngumbar panindeungan. Ayeuna ieu kujang ku aing kape milikna. Cek Nyi Mas Ratu jiga nu ukur nyarita ka dirina. Suranggana mah ukur netep seukeut. Bareto Aji Mantri teh sakitu masketna ka aing. Ngan ku sabab henteu sapagodos jeung jiwa aing. Manehna loba papagahan aing. Aing teh kapan awewe dewasa. Angot geus boga pamadegan sorangan. Nu matak aing milih bengkah. Si Aji Mantri nyobaan ngelalemu aing sangkan aing ulah pejah. Sabab manehna cenah kacidami ka cinta aing. Nya aing dibere ieu kujang, cek manehna. Ieu kujang bisa ngarobah aadatan tina anu budina kasar jadi lemes. Tina anu lakuna goreng jadi alus. Tina anu tadina barangasan jadi sabar. Jeung tina anu tadina rayungan, dina nangtukeun bebeneran jadi panceg dina bebeneranana. Cek Nyi Mas Ratu. Painten ku salira ditampi harita tehnya. Suranggana motong omongan. Sebab aing embung diparentah batur dina nangtukeun paripola. Aing mah nya diri aing we. Batur mah nya batur. Ku aing kujang teh dibalangkeun. Cek si Aji Mantri. Eta sarua jeung ngabalangkeun cinta manehna sabab merek kujang pusaka ieu teh sarua jeung merek cinta cenah. Ari cek aing teh nya padul teuing. Nu matak aing ingkah jauh ti manehna. Aing guguru ilmu kajen ilmu nanahaon oge ka asup ilmu peteng. Nu matak aing ayeuna geus teu kapangaruhan ku naon-naon datang ti luar. Eta sagala kumaha aing. Cek Nyi Mas Ratu ngapanan turun naik balas ku capek ngawak-wak. Nah ongkoh teh peryogi tapi ayeuna make disambat deui kujang teh. Nya maksud teh ongkoh teh peryogi. Tapi nah ayeuna make disambat deui eta kujang teh. Nah Nyi Mas ayeuna parantos sadar tina kalepatan, ceuk Suranggana. Kakara oge anggeus eta cacarita nah atuh ai jebrod teh pipi Suranggana geus dikeplak deui. Manika rasana nyautan jeung peurih. Basa diragap teh pipina jomomom. Sia ngahina paja aing geus sadar. Nah samemehna aing geus gelo kitu. Dasar monyet belegug sia. Ceuk Nyi Mas Ratu hohoak. Dengekeun sia jurig bodoh. Pokna deui. Si Aji Mantri geus janji yen kujang dua pangadekan teh ukur deuk diserenkeun ka cawene anu dipika cintana ku manehna. Tah, adi ayeuna sanggeus leupas teh aing si mangkeluk teh geus teu degetan jeung adi aing ngetana si Suminar. Aing teu ridho adi aing meunangkeun si Aji Mantri. Nu matak ku aing teh diadukeun duanana. Mun ieu kujang aya di aing, si Suminar tangtu bakal timburuan ka aing. Oge bakal ijideun ka si Aji Mantri. Panuju pisan lah. Cek aing oge di dunya teh henteu meunang lalaki. Ku kituna deui, di ieu dunya teh henteu meunang aya cinta. Sing saha bae anu kabireungeuh aya silih pika cinta, ku aing bakal dirusak kabehanana. Sora Nyi Mas Ratu ngahihih matak muringkak bulu punduk tur matak teu pantes mun dibabandingkeun jeung keuritan beungeutna anu sakitu geulisna. Suranggana nepak tarangna sorangan. Paingan cenah ti kamari oga manehna teh menetap deui ka Nyi Mas Ratu. Eta teh lain bae dumeh mireungeuh anu geulis, tapi anu penting teh eta mah hate Suranggana teh asa-asa geus kungsi tepung jeung keuritan anu model kitu. Ayeuna geuning kabokerna mah horeng si mana horeng.
Nyimas Ratu teh lanceuk na Nyimas Suminar alias Nyi Tarsih teh. Nya Nyi Tarsih pamimpin balad siluman Nyi Rambut Kasih. Jadi munnya kitu Nyimas Ratu teh teureuh turunan menak Sindang Kasih keneh. Napi kadinya reg Suranggana eureun heula mikirna sabab aya masalah sejen deui anu kapikir. Ceuk Ki Jongjo nu jadi guruna nu matak embung waka ninggalkeun ieu tempat teh ku sabab aya anu dicuriga. Ki Jongjo curiga yen ieu teh lain saukur komplotan begal biasa. Bisa jadi cenah ieu komplotan teh boga tujuan-tujuan anu tangtu. Malah geuning Ki Jongjo mah arek maluruh eusi lombang anu kacida dirusiahkeunana ku eta komplotan. Atunya barang naon anu disumputkeun di lombang teh. Suranggana mimiti ngajudi yen Nyimas Ratu teh oge boga gerakan-gerakan khusus anu bisa dipatalikeun jeung gerakan urang Sindang Kasih. Sabot kitu ari Nyimas Ratu masih keneh akay-akayan jiga aya kejadian lucu anu perlu disengsirikeun. Si hayang nyaho, kumaha carana aing ngabasmi lalaki ti dunya teh? Ceuk Nyimas Ratu bari masih keneh ngahkai seuri. Suranggana gideug. Kieu carana ye? Ceuk Nyimas Ratu. Torolang manehna medar rancang dina tarekah ngabasmi kaum lalaki. Ceuk manehna kahengker lalaki mah nyaeta teu kaop neuleuh geulis. Atuh jang ngabasmina teh nya kudu eumpanan ku kagelisan. Ku aing boh lalaki bujang boh anu geus rimbitan di bibita. Saupama maranehna kabita tan wande eta lalaki gejul teh. Eta teh lalaki gejul tandana. Pon kitu deui lalaki anu kagoda ku pelet aing, tangtu eta lalaki gejul deui. Jadi sanggeus manehna diantep tapi ka ngagulidag hawa birahina. Dina mangsa nepi ka puncak birahi ku aing diberesan nyawana. Ceuk Nyimas Ratu bari seserian jiga Kunti. Suranggana ngahulang. Geuning anak buah salira sadayana lalaki teu digunasika ku salira. Ceuk Suranggana heran. Nyimas Ratu geus nyeleukeuteup deui bae. Aduh, ari lalaki goreng patut anu beungeutna jika kerud mah teu kudu dibasmi. Sabab kerud mah moal bisa ngagoda awewe. Tapi kaum lalaki anu ngarasa boga rupa hade, anu ngarasa gagah, anu ngarasa kasep, tah eta nu ku aing bakal dibasmi teh. Ceuk Nyimas Ratu, sakur nu kasep teh rek dipaehan barenya Nyimas. Ceuk Suranggana humar hemir. Memang kitu sia? Aduh, lamun kitu mah kami kudu buru-buru kabur ti dieu. Sabab pasti bakal dibasmi. Ceuk Suranggana cengkat malah jiga-jiga arek luncat. Aing mah moal maehan kunyuk. Tapi oge aing ngumul ngukut sia. Aya sia jingkah kunyuk. Kunyuk pelagug teh. Ingkah ka ditu. Ceuk Nyimas Ratu. Kitu teh bari miheulaan cengkat. Suranggana gewat malik darek ngejat. Ngan sabot nukangan ana beledug teh bujurna di talapung satakeuna tepikeun ka awak Suranggana ngajol kaluareun panto. Suranggana ngagowak reuwas tapi rada atoh sabab mun geus nyaho kitu mah ayeuna keneh oge manehna rek ngajak guruna pikeun ngejat dinya. Masing bujurna rada linu balas di talapung oge manehna gewat ajeleng-ajelengan ngajauhan eta tempat geblus asup kana rungkun poek. Sampai ngajauhan manehna masih boga waktu jang ngararet ke tukang kabireungeuh Nyimas Ratu rungah ringeuh malah make jeung turun heula kaluar ti imah. Meureun manehna ngarasa heran sabab henteu ningali ka mana Suranggana ngaleosna. Ceuk ikran Suranggana lamun jalma biasa mah anu ceuk keneh di talapung teh tangtu geus ngajahjar henteu eling. Ari pikeun manehna mah sanajan reuwas ku gedena tanaga Nyimas Ratu hasilna ukur linu kana bujurna. Ngan kusabab Suranggana boga kakuatan geus ngabalukarkeun rasa curiga keur Nyimas Ratu. Nya panyangka Suranggana teh henteu nyalahan. Buktina sanggeus kokotetengan ka ditu ka dieu Nyimas Ratu ngahuwit mere tanda. Henteu kungsi lila sabubuhan lalaki juljol ti ditu ti dieu. Aya pikir jauh naon Nyimas? Ceuk lalaki anu nyampeurkeun. Teangan tawanan anu cekeneh dibawa ka dieu teh, aing heran. Kunaon manehna bisa mabur bari ukur sakilat? Ceuk Nyimas Ratu.
Suranggana geus ngabalicet, mubrut lumpat muru ka tempat di mana kira-kira Ki Jongjo ayana. Basa anjog ka tempat anu ditunju, nyawe Ki Jongjo teh keur cindak kul nungguan. Ki Guru, ayo urang minggat di tempat, ceuk Suranggana. Sidik aing gerek ngajak kitu. Ngan sia naman ngamplang wae. Naon bae atuh sia teh nu dipilampah, basa reureujeung anjing eta cawene teh. Boa sia kagodanya. Ceuk Ki Jongjo papariksa kana sakujur awak Suranggana. Waktu diragap bujurna Suranggana ngagoak. Aduh, ieu bujur linu balas ditalapung ku teh cawene. Ceuk Suranggana muringis. Nah, sia mah epes meer teuing. Hayu guat ka urang kabur. Ceuk Ki Jongjo ngenyang leungeun muridna. Ngan gakara oge rek ngejati jauhna ka dengeh anu gogorowokan. Tewak pakaburan euy, tewak kaburan. Tewak tewak. Cenah maneh handaruan. Nandakeun anu nyusul teh sabubuhan jalma loba. Suranggana jeung guruna geus taki-taki rek ngayonan anu nyusul-nyusul teh. Ngan eda sanes ditungguan, ari panyana arek nyampeurkeun ka palebah tempat maranehna. Tapi geuning sabubuhan jalma teh lalumpatna ka tebeh ditu, sasat ngajauhan tempat maranehna. Jadi, nah saha atuh anu keur disusul-susul teh? Ceuk Suranggana ngalieu ka guruna. Cing, hayu urang sampeurkeun, ceuk guruna bari meheulaan ngejat. Atuh Suranggana ngiclik nuturkeun ti tukang, sabubuhan jalma anu lalumpatan bari ngabar-ngabar bedog teh tetela lain ngudag maranehna duaan, tapi keur nyusul hiji jalma anu disorban jeung dijubah bodas gagaya bagan. Bos Suranggana boh nu jadi guruna jadi inget katawanan anu saurang tadi beurang aya dina parahu sejena. Eta mah lain bangsa parasit teh ya. Ceuk Suranggana ka Ki Jongjo meh bareng nyaritana. Dua anana henteu kaburu loba omong sabab perhatianana geus pindah kana tetenjauan hareupeun. Dikuruling kuting geleburna seuneu oncor, bisa kasaksian yen si bangsa parasit teh keur dikepung wakul buaya mangap ku puluh-puluh wadia balad Nyimas Ratu. Malah Nyimas Ratuna oge kabireungeuh keur ngajanteng nyaksian anu keur ngepung teh. Mantong dipayahan ayeuna-ayeuna. Kadenge parentah Nyimas Ratu. Sararea nurut buktina anu ngepung teh gawena ukur ayeuh-ayeuhan bari ngabar-ngabar pakarang. Jiga kerning kerbagong nganting keranana beki dia beki kekep si bangsa parasit teh ukur kolu kukurilingan di tengah buleudan kituna teh gawena bari ngebut-ngebutkeun jubahna. Tapi munggu aheng kabireungeunna saban aya anu ngadeukeutan arek nyerek saumpamakeun ku angin kebutan jubah teh mani ngajengkang atawa ti tolonjong. Sawareh mah aya nu tepikeun ka namburuna pisan bari nyekelan angeunna. Eureunkeun kepungan, kadenge deui parentah Nyimas. Atuh kepungan teh rada loncer. Saha eta mangkeluk teh? Mana ku digjaya teuing? Nah urang Parasi, urang Mesir atawa urang Gujarat? Ceuk Nyimas Ratu tumanya. Duh ka di mana ting ti mendi asal bangsana Nyimas. Ngan anu ences, manehna teh bisaeun carita jiga urang. Ari dosa-dosana, manehna kaparegokeun nyingkaban lombang. Jadi tetela ieu teh mata-mata lain sakadar saudagar ceuk kidunga. Nyimas Ratu maju nyang hareupan si urang Parasi sesoranganan bari dilaliud ku balad-baladna. Atuh eta tempat teh jadi pakalangan anu lumayan lega. Ari di tengah dua jalma ting jaranteng bari silih teuteup. Anu saurang lalaki tengah tuwuh janggotna panjang, irungna bengkung jeung sorot panonna jero. Sirahna dibulen ku kain bodas, pakaianana jubah bodas gagaya bagan. Ari nu nyang hareupanana cawene anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Wano jangora umur 25 tahunan kurang leuwih. Kunaon sia rek ngacaukeun tempat aing ha? Ceuk Nyimas Ratu sorana teugeuh. Henteu luyu jeung beungeutna anu rancunit manis. Masya Allah. Henteu leuwih ngacaukeun tibatan gerakan anu keur ku salera dipigawe.
Fola salira mah ngacaukeun dunya nya Mas Ratu. Tembal si Parasi nyarita Sundana rada ngegegog tapi kaharti maksud nama. Eta urusan aing, urusan bangsa aing. Lain bangsa dengan jiga sia. Jeung ulah salah harti. Ngupayakeun hiji beungkeut lain hartina endek ngacaukeun dunya. Tembal Nyi Mas Ratu. Ditempas deui ku si Parasi teh pokna. Masya Allah. Nyen reka pabaya nepikeun ka loba korban manusia anu palastra katut boga upaya ngarabut kekawasaan. Lain hiji pagawean anu hasilna henteu mata kacau dunya teh. Kitu cenah. Nyi Mas Ratu cumiduh ngadenge sacaritaan si Parasi teh. Cek aing ge ieu mah urusan bangsa aing. Si mah bangsa asing. Ulah ilu ka ieu masalah. Saha sia nya ngaran teh urang Parasi? Cek Nyi Mas Ratu tetep teugeg jeung semu ngalalece kanu diajak ngomong. Masya Allah. Ana mah jual nanti Mesir. Tapi geus lawas cicing di Dermayu. Mantuan kemajuan dagang orang Cirebon. Subhanallah. Dina hartina ana teh geus jadi warga Cirebon jeung anu cicing di Indramayu. Ngaran ana Husein bin Kamal. Subhanallah. Tembal eta lalaki anu ngagukeun ngaranna Husein bin Kamal. Pantas atuh mun sia ngakuna warga Cirebon mah. Anak itu meureun sia oge apal yang orang Cirebon teh musuh bebuyutan kaminya. Sababnya kami turunan pituin rambut kasih, ratus ti sindang kasih teh. Ceuk Nyi Mas Ratu. Alhamdulillah. Ana geus apal saharian teh. Kitu sababna ana datang ka dieu. Tembal Husein deui. Ndek naon sia ngacaukeun di dieu? Omong Nyi Mas Ratu deui. Subhanallah. Lain rek ngacaukeun. Tapi rek mapatahan anjeun. Subhanallah. Hadena eureunna nyeun gawe-gawe salah teh. Salira henteu kudu ngumpulkeun kakuatan pikeun ngamusuhan Cirebon. Salira oge henteu kudu bantuan gerakan anu dipimpin ku Pangeran Arya Damar. Anu rek ngarebut wilayah-wilayah anu kiwari ditekel ku Cirebon. Subhanallah. Itu rupa-rupa pakarang perang anu disumpetkeun di jero Lombang. Ulah tapikeun katulus dikirim ka Sumedang Larang pikeun bantuan Arya Prabangsa. Mun kekeh bantuan Arya Prabangsa ngajorak ka Sumedang Larang. Allahu Akbar. Segala moal hasil ari lain kaayaan bakal kacau mah. Sabab mun Sumedang Larang diserbu, mun Cirebon dijorak, di datar Jawa bagian kulon Allahu Akbar. Moal aya keseimbangan kekuatan. Subhanallah. Mun geus kitu, kakacauan bakal beuki farna. Sabab kerajaan Banten pasti bakal ngajorak ka Sumedang Larang bae ka Cirebon. Allahu Akbar. Subhanallah. Cek Husein bin Kamal sorana tetap tenang tapi pengkuh kana pamadeganana. Tapi pikeun kasakitu kalina Nyi Mas Ratu cumiduh deui. Aing mah henteu hayang biluk kana urusan politik. Rek aya peperangan di antara sasama nagara oge, heug teh teuing. Nah cek saha paja aing mantuan? Cek saha paja aing mantuan Arya Damar atawa Arya Prabangsa? Aing mah ukur deuk nanjeurkeun nagara aing sorangan supaya cita-cita karuhun aing nanjeur deui. Kerajaan Sindang Kasih kudu ngajaul deui, kudu seungit deui. Eueuh deui anu bisa nyangitan teh ari lain turunanna mah. Nya ieu aing turunanna anu sah, lain Situ Minar. Sabab manehna teh nyao turunan langsung atawa lainna. Ka tempat tambah si Suminar mah kejep apu, eueuh kagadag. Aing teu suka balad siluman rambut kasih dibasmi di lemburna sorangan. Tur si Suminar anu cenah mimpin eta pasukan. Teu daya teu upaya, teu menyat-menyat acan. Nu matak ajeuna aing anu ngoyagkeun gedar paternak kagagahan balad siluman rambut kasih teh. Lain si itu lain si eta sok komodai ku si Suminar. Ceuk Nyi Mas Ratu pertengtang nulak cangkeng. Ngadenge caritaan Nyi Mas Ratu kitu Husein bin Kamal ukur bati ngembang kadu bari sidakep. Ku aing dibere waktu jang ingkah ti dieu. Tapi mun sia keukeuh dek ngahalang-halang aing,
ayeuna keneh sia bakal dibasmi ku aing. Ceuk Nyimas Ratu deui. Husein bin Kamal unggek-unggekan. Tapi ari sugan nyarek nurut kana kahayang Nyimas Ratu da geuning kanyataan mah Husein teh bet nembalan matak musik-musik ulah mandi, matak ngahudangkeun macan turu. Subhanallah. Insyaallah ana rek tetep ngahalangan kana tanah sudan ante. Pokna bari teu kirim-kirim risi. Ngadenge jawaban sarupa kitu henteu talangke Nyimas Ratu ngebutkeun karembongna. Ana gelebug teh angin manililimpungan. Gelebug jubah Husein bin Kamal kekelebetan katembra ku angin lilimbungan, tapi ari awak mah aja kepengkuh teu rengrot-rengrot. Anu racelang ting gelebug teh malah awak balad-baladna Nyimas Ratu katebak ku angin anu datangna lilimbungan. Sababaraha balad Nyimas Ratu ting jurali ting gedeblug atuh nyaho kadigjayaan dununganna anu matak ngabahayakeun kasararea anu sejenna ngadadak darpa da sieun kabareran. Mireungeuh Nyimas Ratu sakama-kama ngaluarkeun elmuna Husein bin Kamal geuwat ngoyageun jubahna. Lain deuk malik narajang tapi rek mengparkeun eta serangan. Gelebug, gelar. Dua kekuatan angin diadu nimbulkeun sora ngabeledug tarik pisan, dituturkeun ku ting gurilapna cahaya gelap. Awak Husein bin Kamal oyag-oyagan malah sukuna mundur dua lengkah. Tapi ari awak Nyimas Ratu mah malah tepikeun ka ngajeblag ngajengkang ka tukang, tur tonggongna neundeut kana lemah. Nyimas Ratu ukur reuwas sakedapan sabab saterusna manehna geus cengkat deui. Ngan ayeuna mah lain nyerang ku kekuatan lahir tapi kekuatan batin. Nyimas Ratu ngewer-ngewerkeun karembongna bergugupai ka palebah Husein bin Kamal. Kituna teh bari maca jang jawokan eusi jang jawokanana sarua kawas basa dipake nyerang Suranggana. Puguh bae Suranggana anu nyumput dina tukang ngeundahan teh reuwaseun pisan. Manehna ngaharewas ka guruna. Ki guru. Eta cawan teh jiga nu keur ngemat pelet. Kami geus teu kuat ku aje pelet di manehna teh. Ceuk Suranggana bari panonna mah tetep mencerong ka jauhna. Pikeun sakedapan mah mireungeuh gerakan-gerakan aheng ti Nyimas Ratu teh Husein bin Kamal rada kerung. Meureun manehna keur ngaduga-duga serangan naon anu bakal dikirimkeun ku manehna ayeuna. Sanggeus Nyimas Ratu macakeun jang jawokan Husein mundur deui salengkah. Basa manehna hayang ajeg nangtung sukuna rada daligdegan, beuki tarik sora anu maca jang jawokan. Suku Husein beuki limbung bae. Asihan aing si runcang deuleu mangka deungdeul teu weudeu paceueun kurungan Indra Bancana ka awaki. Gebur aya deui angin heaban, angin di limbungan. Awak Husein bin Kamal oge beuki limbung bae, malahan tekung silila sukuna tepi ka andi prak pisan. Ari leungeunna ranggah ka hareup jiga anu menta disambat. Bahaya Ki Guru. Palias eta aki-aki kaganggu jiwana jiga kami yeuh, ceuk Suranggana reuwaseun. Kadenge kitu Ki Jongjong araret curiga. Nah, sia teu bika kaganggunya. Bawa sia he espadu dua anjing eta cawene nya, ceuk Ki Jongjong. Ih, teu pisan bika kitu Ki Guru. Tembal Suranggana bari ngararet kana tetenjoan di beh ditu. Basa mireungeuh ka palebah dinya hatena beuki hariwang bae sabab datelah Husein bin Kamal teh geus teu walakaya. Lian ti andi prek jeung leungeunna ranggah teh sorana melas-melis jiga anu keur sedih kingking. Masya Allah, ulah ganggu. Astagfirullah. Ulah ganggu. Pokna darida jiga anu satekah pola hayang mengparkeun pangaruh sihir anu tumiba ka dirina. Ari Nyimas Ratu mah bari tetep gugupai teh bari nyamperkeun salengkah-salengkah. Atuh lian ti kitu tina cangkengna geus ngarabut kujang dua pangadekan boga Suranggana. Suranggana reuwas lain dikieuna. Jigana Husein bin Kamal anu ayeuna keur teu walakaya teh rek dipaehan harita keneh ngagunakeun kujang pusaka bogana.
Suranggana ngareret ke guruna, tapi guruna juga anu masih keneh hare-hare bae. Ari lain panona mencerong pageuh karena adegan di hareup mah. Teh sabar mireungeuh pola guruna ngan gajeleng bae Suranggana ngagajeleng ka handap, geus kitu luncat ngadeukeutan Nyimas Ratu. Suranggana nyieun gerakan tapis meupeuh tonggong Nyimas Ratu sahabekna. Hiya! Kedung. Awak Suranggana teu cengkang ka tukang. Ari Nyimas Ratu mah ukur ngebangkieung rek dikusru ka hareup. Ngan sanajan ukur kitu geus bisa ngaganggu kana kekuatan ilmu anu dikaluarkeun ku Nyimas Ratu. Bareng jeung peraina kekuatan ilmu, Husein bin Kamal oge eling deui tina pangaruh ilmu bogana Nyimas Ratu teh. Aduh, hanjakal pisan. Waktosna kabujeng seep kasugri pamiarsa. Sok sanaos urang sono, urang pogot oge ngebandungan ieu carios. Mungguing urang hirup mah kasengker ku waktos kitu nya. Enjing urang bari teraskeun ieu carios rambut kasih teh. Kang Gilang sapara kanca ngaturkeun nuhun kana sagala perhatosanana. Mangga wilujeng kantun kasadayana permios.